hari urang sholat 5 rupa 5 waktu naon tujuanana so iya aing mana sholat tujuan naon kalau saya loba jalan betul pengen teh loba jalan mana katanya teh aing mana sholat naon tujuanna aing mana sholat menang naon kan kitu nya so loba jalan teh wah sholat yang digawe naon tujuanna sholat naon beunana sholat teh ka urang ka sholat 5 waktu urang ngaju ka Kangjeng Rasul saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat 5 waktu teh ditaroskeun ku Sayyidina Ali ya Rasulullah awas teh sing tengah bisi urang sholat yang sawarga mungkin neraka aya loba duit kali siapa pun Kangjeng Rasulullah ya Rasulullah ari sholat 5 waktu teh naon ganjaranana jeung naon maksudna ganjaran teh ngukur sholat sunat teh teh mun teh sholat sunat masuk kieu sunat ieu sakieu ratus sunat ieu sakieu ribu pan sholat sunat mah eta teh lamun sholat sunat ayeuna saperti sawaktu sholat sunat teh mereka kamari sholat awabin ya kamari nya sholat sunat teh sholat sunat awabin aya teh pahalana bisa ngarangan kana bari dunia jeung siksa akhirat ai sholat 5 waktu naon tah saurna malah saur Sayyidina Ali teh harus kitu ya Rasulullah ari sholat 5 waktu teh naon ganjaranna teh jeung naon maksudna awas teh apa ceuk Rasulullah Ali sholat 5 waktu teh lir ibarat maneh boga imah di hareupeun imah maneh aya walungan caina gede jeung heran tuluy maneh mani 5 kali kira-kira na bersih eta daging maneh so meneng misalnya ieu dikasih teh heran bae masuk aja nya sok aja lamun urang teh mesti jeblogan mau jaya di dinya ka bersih kobo lamun teh dikasih teh heran caina bari jeung gede digana urang daging aja rokok nah kamu di uruan saur Sayyidina Ali nyata geus bersih hadi ya Rasulullah tah Ali dengikeun ieu teh ka Ali neng dengikeun teh dede dengikeun jiwa dengikeun kitu meureun hasanah dengikeun bojor di dengikeun cenah ni dengikeun salat 5 waktu teh keur ngabarisan dosa diri